ulangan ukur dina wacana ulangan ukur dina teori ngaran-ngaran sabilulungan teh buktikeun dina gawe sapopoe eta teh cing saperti awak urang kabeh geus sabilulungan kumaha teh sanajan beda-beda cara jeung beda-beda ahli tapi sabilulungan ngamuara dina hiji tujuan museur seperti kumaha museur contohna panon paragi nempo seuli paragi ngadenge irung paragi ngamu paham nya bener tak kabeh berjamaah sabab kakasih Allah teh jamaah artina bareng oh eta teh ngajadikeun babadotan hiji we cai angin seuneu bumi milu nyieun milu opat-opat hiji teh babadotan kira-kira empat faktor hawa udara kabeh milu nyieun angin cai nu matak urang teh kudu universal di mana ngomong teh macana ya cara berpikir teh kudu universal geus darewasa geus sawawa ena teh ulangan monoton we para sea dina soal anu kitu patut dina soal teori tabangsa urang teh loba teh didedet-dedet teori wawa jadi ngalumpuh Yuni ongko gerda ambek rek teh kitu kumaha da ongkoh lapangan kerja sempit deh nya bayangkeun ku si lain penganggur loba tensi kriminalitas ngaronjat ongkoh negara subur ongkoh negara makmur tapi tingkat kemiskinan panglobana gerapek bayangkeun ku si lain bangsat loba ongkoh disebut miskin loba tapi macet mobil terus baleunghar gini kita bener kan nya bayangkeun ku sia kumaha kahayang jelema nya deui bingung yang motor aya geus tiris hayang panas aya geus panas hayang tiris make kipas aya keur halodo hayang hujan hujan mung banjir bener aya banjir mung aya micen runtah di mana wae lebongan saha lebongan bangkong kamu dua disebut sabilulungan kumaha gara sok bener micen runtah di mana wae wah karung kalawang ngering ka warungan aya geus banjir nyalakeun ka pamarentah aya tanah rek dibeli ku pamarentah kudu 10 juta semeter bingung untungna teu payu we kaytuna teh hiji kabanjiran hayang mahal nya bener serba bingung aing mah bingung mikir paingan eta Nabi Nuh teh ara Nabi Nuh ara atuh nah ya Allah teu ngagugu wae jelema teh cenah umat-umat teh ai hane kabeh pangandikana Allah teh geus atuh cenah Nuh nyeun parahu kanya kebakaran maneh nyeun parahu di luhur gunung atuh puguh pada anjeun seurikeun atuh jangan laot malah disebutna teh nu gelo Nabi Nuh coba usum halodo di nyeun bari usum halodo yang kagila-gila keding atuh teh cok teh hujan turun-urun leb becai baca nian itu nu matak ayeuna mah tong mikiran teuing batur pashadu ala anfusikum saksian diri sorangan ulah nyaksian we batur nyieun parahu sorangan tincakeun urang atawa tincakeun urang sorangan gering-gering mikir ripuh mikiran batur teh bener kan tapi aya teh dipikiraneun bingung teh gitu kan pemikiran serba bingung gara sok bayangkeun ku sia bangsat geus nyebar di mana-mana ngomong di kampung pisan megeuningan wah kumaha kitu motor bodong tewak tebus deui tewak deui tebus deui tewak deui ngan kitu we jeung kitu gara sok
oknum Oknum. gara pikir ku si lain dek teu arah kumaha mikiran zaman kiwari teu era eta ku baligoh Allah Naon bae gua Allah teh. Nu kumaha? Allah mah baligohna geus ti heula di antarana cai gunung tutuwuhan alam laut kabeh eta baligo Allah nepi ka mawa mangpaat ka manusia nepi ka manusia janji moal aya deui nu disemah angin Allah Oh, eta teh. kunaon ku ngarasakeun baligona oge geus mangpaat ari ayeuna baligo heula diheulakeun ai kaituna jadi bangsat ngarepet pikir ku ya Bener kata nanaonan nya Ya. Bener. mubadir teh kegituan teh Masya Naon atuh akang. Inu mah ku si lain kanya. Oh, Kecekan. lain cek tukang aqua teh sarua we jeung sia cepot aing keur usaha. Oh, efek kedua ke jeung payuh. Nuhunkeun ta ti PRI Jabar. Mau bisa dagang cai urang di dieu ayeuna tanpa ayeuna ulang tahun ti PRI Jabar heuh. Bener. Tak gitu lumayan pan. Tuluy ayeuna di TV-TV di masing-masing bumi ternyata teh nya 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 bisa hiburan. harapung urang teh dulur-dulur dina TV penting ieu. Nyawangi ieu. Heeh. bari ngarokok. Aya ku bagya penting ieu urang sarereanya. Tenang. Indung bodak keur nyetel di mana di daerah. Karunya teh si Pak Asep. Naon Oh. kalau Si Cileungeunganna teh baheula can eureun-eureun di lemur batur. Tapi lumayan. lah usaha Kabeli sawah, kabeli mobil, kabeli mah pemajikan geulis heuh. Bener Tapi geulis. ulah somong si Asep. Keur geulis teh mah budak keneh deui ora. Di mana geus ditinggalkeun ku nyawa mah Indonesia teh diusir ku pemajikannya dulu teh. Diusir kumaha ya. Silahkan Bapak untuk pergi selamanya. Di ruang we aing teh teu dibenerkeun hees di imah ge. Cerikna teh semat kubur ha. Eta imah ladang-adalang teu dipake hees ku maru ureuyeun. Heuh. Nyeri hate aing. Nyari. Mending podaran heula teh ayeuna pemajikan. Ulah. Dosa. Nah, Wakil dipaehan dosa. ngomong Dosa teh Sep. Dosa atuh. Pemajikan teh ulah dipaehan ulah. Ulah bikin ke kami. Naon? Bikin kau ke kami. Kami ngabutuh. Oh, saya teh yang jadi bapak Teresi Oga. di Bareto. Paingan ulah kajelakongan di dapur we, saya ngadodoh pemajikan aing urang. Heeh. Tanah penyakit itu eling. Pajarkeun teh nampi barang second juraga. Aduh, pajarkeun teh nampi barang second. Ka Ibu Eli nyereng Ampun. Teu timuruan Eli. Jadi Aing Eli diheurean ku si Ari Ambek sia mah. Alah, oh ku si monok bener duluan. alah. Aduh, pengadaan shooting. Heeh. Shooting. Luar biasanya dina seni urang heuh. Abeh teh nyeri hate mah grepek di mana urang pemajikan maot, urang pasti si Asep teh kawin deui. Ya pasti. Tuh hiji-hiji we nya. Iya. Oh, nu matak naon make kudu nyeri hate. Bener kan. Sok lila mana maot jeung hirup. Jadi akhirnya maut. Hah? Ya maut. Lila maot. Tuh, da sia mah teu mikir. Lila hirup belegug. Maot masa kedeung kusek cenah sakitu maot mah. Mana yang maot? Heeh. Hirup deui we kaituna mah. Hirup-hirup. Ai anu disebut maot teh nyaeta awal tina kahirupan nu abadi. Teh langgeng deui we kaituna teh hirup deui urang teh ngahiji deui jeung ajeuna ngageblek. Oh, tete. Kue panjang. Grepek pecakan.
sirek pae teh heula. Mung, Heuh. mau pemajikan sih Gusti Allah. Nyieun si kopi cing lekoh. Salantang we heuh make susu jadi kopi susu. Kopi susu. Alungkeun di tengah laut anu salantang teh. Baekeun heuh teangan deui panggih moal. Wah, Ka mana? teuing. Nah hiji ngageblek jeung Mahacai. Da urang teh maot teh ngageblek deui we jeung mahana. Hanya cepangi-pangi lah keplay.